an akhdura maulida ingatkeun ku urang sadayana penting ayeuna hadirna di tempatan urang guyubkeun urang hijikeun urang leuwih hadirna teh dunya bahasa istilah urang mah disebutna teh muludan. Istilah di Cikanjung bukan di dieu muludan sami di dieu apa sami muludan. Ari niatna dinu kitu teh teu ujug-ujug misla ma nawabihi samisil akur niat kitu teh jeung saha aslafun as-solihun golongan salafus soleh anu tasiruk teh ditu kawuh wa bin niati ta'dimi sahri biladatin nabiyyi niatan teh eta bisi beda niat ece ibi kade. Kadua wa bin niati ziyadatil iman wa taqwa. Jadi niatna kumpul ngariung gongkok ngaronyok di depan tempatan teh kade ziyadatil iman wa taqwa kudu jadi nambahan jeung kudu jadi ningkatkeun keimanan jeung katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Tidinya ziyadatil iman wa taqwa katamah deui wal mahabbati ari mahabbah teh banget kebek rasa cinta tamplok wal qurbi jeung hayang deukeut tong boga rasa deukeut urang teh hayang deukeut ka saha ilallah wa ila rasul wa ila aslafina sholihin. Tah kira-kira eta gurak canggeuna niatan dina tiap rek malundan teh eta. Saketika ya abad kagenep Hijriyah di Irak tegesna di kota Irbil aya sultan gubernur bahasa urang mah disebut Malik Mudaffar. Ari Malik Mudaffar teh hiji gubernur anu ceuk urang mah dermawan. Ieu teh natrat umat tahun pasti ngadongeng ieu teh ngabahas ieu. Malik Mudaffar teh anu dermawan muslim anu taat hiji waktu dina abad kagenep tiba-tiba ngumpulkeun rahayat cah cakulicakan ulama pamimpin aparatur pemerintah dikumpulkeun ceuk sadayana. Naon tujuanna dikumpulkeun ulama ge araneheun naha beuti kumpul ngadadak ieu teh sultan teh aya naon dikempalkeun hajat gede. Muncul bahasa urang mah hajat gede. Hajat naon pada naros ya Malik Mudaffar anjeun nyeun kaayaan nyeun kagiatan anu ngahebohkeun sanagara. Muncul bahasa urang aya naon kitu patutan rek naon tujuanana saur Malik Mudaffar kami teh boga kabungah gaduh kabinga boga kabungah anu teu aya wates suangna di alam dunya ieu boga kabungah mata kami ngonang kabeh jeung tong hariwang nu diondang ku kami cukup ini datang gek dahar nya naon atuh kabingah anjeun teh Malik Mudaffar sok dongengkeun sugan kami aya naon anu subak ka irong sabab tara-tara karek tahun ayeuna anjeun salira ngayakeun kami teh boga rasa kabungah naon kami hirup di akhir zaman boga kabungah yen dina bulan ieu teh tegasna dina bulan Rabiul Awal kajungjunan kami lahir tegasna dina 12 Rabiul Awal. Jadi kami bunga, kami hayang nemongkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku urang mah nu kitu teh ngayakeun kitu teh disebut teh naon? Muludan. Bid'ah da ceuk Malik Mudaffar mah disebut muludan, teu apaleun manehna nama. Ngan nemongkeun syukur ka Allah.
Da muludan mah bahasa urang. Oh di Jawa mana cenah nya maulidan. Itu nyebutan nya. Muludan ayeuna penting ayeuna dinten abdi muludan teh marhabaan ngabungbang. Aya di lembur abdi anu saeutik na ieu sagowok sakampung muludan teh teteleman dina pancuran 7 ceuk manehna mulud apek teh teuing ding-dingan urang Cikalapa muludan teh kieu eukeun bae sarua kabeh ge muludan ceuk Malik Mudofar eta teh bunga bulan ayeuna mata ngaluarkeun infak ngaluarkeun sedekah sok tuang alakan bila mana wareg bawa ka imah eta catatan dina sirah tercatat rehing peristiwa besar lamun ceuk urang mah disebutna muludan teh kakarak harita abad kagenep tujuanna naon syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala boga nabi sinelir rasul anu pinunjul gancangna carios bah gancangna carita ece tahun harita araneheun loba nu nolak nu keheuleuh anger ngilu dahar eta teh nu ngewaeun anger ngilu teh tuang wah urang Cikalapa kayak kitu nu keheuleuh kana muludan anger amak teu kabere pincuk mah meureun kitu ge da loba tahun hareup mah aya sami nu baleungar kitu mah ya Malik Mudofar tahun hareup entong anjeun wae nu ngaluarkeun kami ge ereh tahun anu lajengna berbondong-bondong rahayat pejabat rahayat anu sami-sami taat sami ngaluarkeun harta bendana nembongkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala boga nabi boga rasul nu ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah Pak ece ibi Kang kolot urang baheula lamun datang bulan Mulud osok aya kupal kepeul jeung sagarupa pungal panggul dume nu baleunghar mah gaya sagala rupa dibawa anu hengker nu cacah kulicakan anu kurah koreh ukur ngabedug macul dah hayang muludan bawa anu sakamampu jadi lamun urang Cikalapa berbondong-bondong ka ieu masjid urang dieu lamun sagala dikepeul dibawa dipanggul jeung sagala rupa ka dieu eta teh tawis syukur ka Allah boga nabi boga rasul nu ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi henteu aya anu mubah anu dibawa ku urang keceplek cek si emang teh di juru atawa ngaharewos mangkaning mang mah teu mawana naon tong hariwang cek Malik Mudofar ge baheula kira-kira tegablegna naon gubug nu aya di nu haja bawa ka imah eta muludan disebutna lamun ti imah lengoh ti nu tempat muludan kudu rebona naon bisa bungkusan bisa cau bisa nupang rebo nak lamun diwujudkeun naon doa sholawat teras naon deui rebo lamun ditembongkeun lamun urang dikersahkeun ku kawasaan Allah katembong doa na tinu muludan penting ayeuna doa ti abah tawasul di abah ku urang di patihan kabehana ku kira-kira leungit tah pincuk teh ku kira-kira teu perlu cau teu perlu daharna ku rebo na eta naon mulang tina muludan disebut we cangkaruk mulud kahartos teu ece apa jadi naon bieu teh saha pincuk nu can kabagean kade abah mah sering katen abdi kade hiji waktu ampir untung abah disalengorkeun sabab naon aya tatangga nu ngontrok teu kabagean pincuk duh meh aing teh ulunan sarua cik dari teu perlu da pincuk namangan budak we nu hayang budakna hare-hare indungna nu ngotot geus tahun hareup mah aing moal ngiluan muludan naon teu kabagean pincuk marut dah hejo kana pincuk teh kitu abdi teu dibakalan pincuk abah moal bulung tahun hareup oge insyaallah bisi gitu
Malik mudofar nemongkeun rasa syukur asa kacida urang sadayana urang dieu henteu nemongkeun rasa syukur ka Allah boga nabi boga rasul. Naon bentuk syukurna dina muludan ayeuna wungkul lain eta mah ukur ciri bahasa urang mah ukur ragi. Air ragi nu dipeuyeum jeung ragi dongeng kasebutna gede keneh ragi tibatan dipeuyeum leresnya. Dongeng kasebutna urang sumanget dina bulan mulud wungkul dinu lainna leungit sifat kanabian anu dituturkeun ku urang berarti burung hirup urang. Ari mulud sumanget marhaba urang sumanget dumeh bulan mulud. Lewat tina mulud datang silih mulud ka dituna bulan-bulan anu horeak ka pangajian deui teh. Berarti gede keneh ragi tibatan nu dipeuyeum. Berarti pantas setiap ragi lebih gede tibatan dipeuyeum matak hasilna ge buruk. Matak hirup urang tong aneh lamun salirana hirup urang buruk. Naon sababna gede keneh ragi. Sumanget kan itu eta teh kang nu sumanget. Komo nu teu gableg ragi-ragi acan mah. Rek naon? Resep henteu ngomongkeun bebeakan bisi gitu. Tah butuhna ngaji teh eta. Butuhna urang ngaos teh eta. Naon bentuk syukur urang? Ieu mah ciri, ieu mah ragi. Ari syukur urang boga nabi jeung rasul, kaidah dasar tina syukur mah sorfun ni'ami ala taatil lah nasorupkeun sagala rupa nikmat ti Allah pikeun taat ka Allah. Lakonan kataatan urang ikhtiar urang ibadah eta teh wujud syukur ece wujud syukur ibi urang ka Allah Subhanahu wa taala. Lain ukur ngumpulkeun tatangga rek syukuran ira hajatanana can aya lijikina rek syukuran teh teu eling urang teh naon syukuran urang mah panon jeung paningalna cepil jeung pangdangguna soca sareng paningalna leungeun jeung kepatna suku jeung lengkahna lamai jeung cumariosna ge calik di pangaosan meungpeung kerja jeung ajengan meungpeung keur raos we keur nyaase abah rek ngaos eta teh syukur. Eta teh syukur Kang. Akang di dieu malam Jumaah, di abah di dieu init meungpeung keur nyaase bae cangkeng panas saeutik mah. Ada orang sok paribasa ka pangajian teh nya. Suku ibi nya, ibi osok ka pangawasan teh rebo di dieu teh da apal abdi ge rebo. Seueur sakieu mun ngaos sami seueurna sapereboan sareng muludan kieu teh aya bentenna atawa seueur keneh di muludan. Oh, loba keneh dina mulu. Berarti loba keneh ragi tibatan nu buruk atuh. Tapi kan baik gitu-gitu oke ini urang lain gitu teh buruk Kang gitu-gitu oke urang ge ini tak eta teh syukuran ibi syukuran Kang eta teh urang teh acan gadoh teh acan tiasa ngulem ka abah ge teh tiasa ngulem naon dat hoyong syukuran teh lepat tong leutik hate. Syukur nu aya dina diri urang tasarrufkeun nikmat nu jag-jagna dinu urang sehatna dina awak urang manfaatkeun pikeun taat ka Allah eta teh syukur urang ka Allah. Dasarna Malik mudofar beunghar boga kakawasaan ngondang masyarakat boga rezekina kakawasaanna ondang kabeh teu butuh majumbang masyarakat tinggal dahar sok naon kami syukur boga nabi boga rasul nu ngaran Muhammad da boga hartana abah boga ilmu onang kabeh naon bere ilmuna urang dieu anu teu harapaleun rek nu butuh teu kajeun naon syukur boga nabi boga rasul nu ngaran Muhammad. Urang ilmu teu gablek harta boga kaluarkeun saeutik penta bah ilmuna eta syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Syukur keneh emang harta teu boga tanaga hengker rek anu muludan era da teu udunan init hadir datang dengekeun kupingkeun nu aya tuang eta teh syukur ka Allah boga nabi boga rasul nu ngaran Muhammad. Eueuh nu hese nu beunghar ku hartana
anu tanah anu teu boga harta ku tanagana deui teh make tanaga kikieuan teh eta wujud syukur urang boga nabi boga rasul nu ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mang calik di dieu sami wujud syukur ka Allah subhanahu wa taala. Beres ngaji beak mulut tuluykeun pangajian siga kieu teh malam Jumaah abah emang di siga kieu lobana teh keun abdi tara oge di ditu lain masalah jauh nah heukeun mah jauh di kadua sok aya onangan ka ilmu ti abah dilarapkeun urang dieu mah piraku ece ke ibi meureun dinten naon dintenan rebonya supaya kumpul urang riungan urang anu didoakeun teh urang meunang syafaat riung ngumpul teh teu hese meunang panggero Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi di yaumal akhir teh pan aya pupujian ti si mamah gitu baheula teh naon pupujianna teh dina waktu Gusti Allah ti dia kitu ngumpulkeun sakabeh jalma poe kiamah poe sabat teu aya anu diliwatan kabeh jalma barar ringung diriungku senehurung alet-aletan kasaban jalan neangan panyalindungan. Ibu ningal eta pujian eta da abdi teh baheula teh ti dieu asana mah tacan kantos ngadangu aris selawatna mah ayanya ya Nabi salam alaika ya Rasul salamun alaik ya Habib salam alamun alaik sholawatullahu alaik teh poe panungtungan engke teh mang akang ece dikumpulkeun kabeh cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa liuk geungeun liuk lain jauh ka nu wawuh jauh ka dulur jauh ka indung jauh ka bapa harita mah lain urang Cikalapa wungkul urang Cikancung oge teu mikiran anak pamajikan salaki mange moal mikiran pamajikan emang anu dinang-nang di alam dunya nepi ka ngarumpak cegahan Allah nepi ka kaliwat lohor kaliwat asar hayang nyukupan pangabutuhna moal dipikiran harita mah hayang nyalametkeun diri urang kulon norojol urang kaler ngajejer urang wetan daratang kumpul ka mana panyalintungan panaon poe tujuh nyata mencorong kabehanana pan kitu nya reka mana mangkaning deket eta teh jarakna aya hawar-hawar anu bakal nyalindungan teh Nabi jeung Rasul pilihan Allah. Oh berenang benang beja baheula di urang Cikalapa ti si Abah yang nabi salah sahiji nabi teh nu ngaranna teh Adam alaihi salam teras ngadeus ka Nabi Adam bapa nasakabeh jalma ispa minta syafaat pikeun ngurangan hukuman urang Cikalapa teh neangkan Nabi Adam gok jeung Nabi Adam ya Adam anjeun teh nabi pilihan Allah bapana sakabeh umat karuhun jalma di alam dunya cik Adam tulungan abdi sadaya abdi ripuh abdi riweuh rek ka mana panyalindungan cek Nabi Adam Nabi Adam tetiasa nulungan boro-boro nulung nulian nafsi kitu saurna cek Nabi Adam teh nya urang Cikalapa gabungan ari baheula di alam dunya meureunna kami ge tong boro lain teu hayang nulungan anak incu kami ge izin ajrih ku Allah
naon di alam kahirupan kami teh pernah nyeun kasalahan hiji ngarempak cegahan Allah hiji sakali Nabi Adam nyeun kasalahan isin ajri era parada nanggung jawab di payunan Allah nu kakumaha cek Nabi Adam atuh jug cobaan ka Musa sarua Nabi jeung Rasul teras ngades ka Nabi Musa anu gelar kalamullah kumaha ceuk Musa nafsi kitu saurna ceuk Nabi Musa ge tong buru nolongan anjeun kami oge naon kami teh pernah ngejat punten ajengannya kasepuhan bongan umat kami teh udah basangkal nepi karek beungas harapan mata karek ujlah ka hiji kambu hiji gunung tidinya pan umat Musa teh malabur kan boga rasa isin ajri di payun Allah kumaha nanggung jawab sakali anjeunna gaduh raos kalepatan cek Musa teh coba atuh anjeun tepungan Ibrahim cek Ibrahim nafsi kami ge lain teu nyaah lain teu deudeuh cek Ibrahim datang cobaan ka Isa alaihissalam cek Nabi Isa ge bujeng cek Nabi Isa ge tapi tong gede harepan tong leutik harepan urang Situwangi urang Cikalapa da bejada aya hiji nabi anu sinulir rasul anu pinunjul anu gelar asmana Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Muhammad mah teu aya nafsi cek Muhammad mah ummati digupai urang teh digupai urang Cikalapa teh digupai urang Situwangi teh ku ece abah ge dikeun sapeker digupai ka dieu teh hayu malam Senin urang muludan pan nu datang teu kabeh terusnya engke mah barutuh mana Muhammad teh da rupa-rupa nu datang teh aya nu jolgok we oh iya Rasulullah teh ieu teh saha urang hayang kitu langsung ieu Muhammad teh anu di unggal malam Jumaah urang sok kedal sholawat jeung marhabat teh geuning ieu anu urang bro-broan tiap tahun urang sok muludan teh ieu geuning Muhammad ummati jeung kabeh di hanapeun aras kabeh digupai teu aya anu diliwat ngan nu digupaina narimana aya nu kadengena mah kadenge mana atuh sakitu dihareupeun nolong otot Kang teu katingali Muhammad teh sakitu dihareupeun tarik Kangjeng Rasul ngagupai teh ngagero teh kadenge mah kadenge tapi mana atuh Muhammad teh teu katingali nepi ka jebul we didagor ku Allah keukeuh da teu meunang teu pangih jeung Muhammad sakitu geus kurilingan hawar-hawar jauh geus ripuh batur geus narepi ka karek ieu ningan modal urang we digero hayya las shalah ti aladuni teh mang keur nyepeng naon bedog keur nyepeng arit keur nyepeng hayya las shalah giat pan ka masjid goh langsung jeung Muhammad teh engke teh naon sumanget anu engke deui mah cantang teu nepi boa urang meureunan ari unggal muludan ragina gede bisa jadi urang atau kieu nya kadenge mah kadenge ngan teu kadeuleu kakuping mah kakuping nu ngaji teh kadenge mah kadenge nu adan mah teu hayang asup ka masjid teh nu ngaji ungar reboan ge kadenge ngan teu hayang komo si abah nu ngaji nama etaken nih cenah heueureun hate nu teu datang mah heueureun da cekeun bae da ngaji etak-etaknya da cantang tu apa langsung tah model ieu da cantang tu apa leuh teh nu diomongkeun ku abdi digero sadayana teh aya nu datang sumanget aya nu datang ka paksa aya nu teu datang di akhir digero ku adan teh digero di aladuni teh digero di pangaosan teh aya nu datang langsung teu digero ge jol datang
aya nu hararese, aya nu digerokna teh dibarengan ku pasaran. Kakara datang, bakal panggih jeung Muhammadna, bakal wallahu alam nganu jelas syariat di alam dunya nage. Urang ge nu sumanget ngusapkeun sholawat, nu sumanget marhaba, nu ngalamereh cimata, hayang menang rahmat Allah, hayang menang syafaat yang jujung-junan cantang tuh komo nutara. Pan kitu intina maka nyaman. Komo nutara, urang hayang menang rahmat Allah, hayang menang keampunan Allah, sagaruk cantang tuh, tapi ageng harapan beureunan naon sababna urang ikhtiar daripada nu teu ikhtiar aja. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. 5 menit teh Kang ieu. Kumaha atuh carana ceuk Kangjeng Rasul ummati kabeh kumpul. Saha ummati teh satiap urang, satiap diri urang, ikhtiar urang, boga kamampuan anu diciptakeun dikersakeun dititipkeun ku Allah ka urang sewang-sewangan teh teu sami sadayana, tapi pastina akur sadayana diparentah ku Allah pikeun taatna luyu jeung anu katarima ku urang ti Allah subhanahu eta syukur ka Allah. Matak wa id ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dibere urang jag-jag mang dibere yuswa ku Allah dugi ka ayeuna. Ibi dipasian yuswa ku Allah subhanahu wa ta'ala kasempetan pikeun ngomean diri, ngomean akhlak, ngomean ucap. Hayang akur jeung dulur, ulah pasea wae jeung baraya jeung tatangga dawuh kauntungan. Arosok keneh tukang muludan osok keneh teu akur jeung dulur. Osok loba urang dieu nu osok muludan tapi teu akur jeung dulur. Tanda-tanda urang ragina gede keneh di batan nu dipe sarua da abdi ge kitu di ditu pangnawani ngomong kitu teh da moal pati jauh da di mana-mana kitu. Nah, ibu bapak hadirin sadayana, yuk omean pangleutikna ummati cek nabi, ummati cek rasul, ummati cek Muhammad nyong terang kana ceuli urang, nepi kana rasa urang, nepi kana angen urang nalika ngalengkah jolgok sareng Kangjeng Rasul. Man dalladzi yasma'u indahu illa bi'idni, menang izin ti Allah Kangjeng Rasul nyapaatan urang. Tadi aoskeun ku urang sadayana sholawat, diaoskeun ku urang sadayana wujud dan marhaba, berjanji dina daiba jeung sagala rupa. Sanajan dulur urang baraya urang tersepan kana muludan mangewaeun teh kana berjanji teh kangajengannya. Padahal lain berjanji dibacakeunana tapi dengan tadi ulhimna bismillatil aliyah urang ngajawab teh naon as-salatu alaihi urang cekancung mah sallu alaihi eta salawat dihitung sabaraha kali eta macana salawat teu kahitungnya ku urang tah kitu qomu al jannatu wa naimuha sya'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Jannah teh al jannatu wa naimuha jeung pirang-pirang kanikmatan dina eta surga sa'dun bagjana dicawiskeun liman pikeun jalma yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Yusalli lain ukur nu maca sholawat, sholli di dinya, sholawat di dinya, sholat di dinya, doa di dinya anu dicontohan ku Kangjeng Rasul. Yusallim salamet pasrah hatena, leuleuy hatena. Leuleuy ka mana? Tadi yusalli ka Allahna, salatna, ibadahna, taatna, mahdohna ka Allah. Wa yusallim salametna diri urang. Naon salamet? Salamet dina ucapan, salamet dina goreng patekadan jeung saha? Jeung sasama, jeung tatangga, jeung baraya, jeung dulur, sagala rupa. Batur maju urang suka bunga nilai ibadah jang urang. Batur maju ece geringnya penyakit datang dosa nambahan. Rek naon sok urang kitu mending ngilu bunga keun panas kana hate ulah dikedal ucap dina bibir da kitu urang masuk naon sababna bijilna teu yusallim
sabab ngimbang-imbang hirup susah urang hayang tiba ka batur nu keur bunga. Oh, kita panas barahanan teh kitu iraha aing siga manehanan padahal brol na ka alam dunya teh urang teh rupa yusallim yubarik berkah timbul weh kahadean lengkah ucap lengkah patekadan urang gerak lengkah timbul kamangfaatan ceuk abah di Cikanjung inget keneh tiba heula hirup salamet jalma hiji sing bener paniatan kadua si hade kalaku bepelakan katilu timbulkeun sifat nyaahan sanajan kajalma nu ngewa ka urang nepi ka belut-buluan urang jangan-jangan nu katilu hese nya hesenya hese etan kitu daripada hese urang cicing urang hese ikhtiaran urang lakonan abah hapunten beres abdi wangsul diantos di Cikanjung bade kagiatan samagaha wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.